Ieu udah mau beuki kalau temual dengeunah pait. Atuh dari kadaharan eueuh geus we ieu batu asahan jeung elap dikolak emak. Tok pedaang ku maneh kadinya. Koplok sugan. Samaka kolot teh keuk kunaon menang kitu. Daang ku sorangan kadinya beakeun. Bingung jeung si mama aing masuk capek gawe teka pake teh kieu tah. Cenah cuk manehna naonna asakan nu aya tapi geus diasakan kieu teka pake. Tungtung namanya nya gula jeung uyah. Menyetum mah hiburan asing janari ini. Sekira pemajikan sok ngawlek-lek aing. Coba beuki anu patut. Muramak aing diasaan sukan teh heueuh. Hayang teh sing bener ulah-olah teh geura. Mending ngap naon ka aing teh. Aya asahan aya lamak diasakan dikolak. Paingan atuh teu geunah. Dasar blak upleu. Ku hayang teh sing bener ulah-olah teh geura. Tong sok kitu. Jadi di mana maneh? Eta ngawa naon? Tah nu kieu mah heueuh kadaangan. Kadangan lain huut ieu mah lain. Bapan aing ge hayang burukeun menta ka dieu. Heuh menta dek. Yeuh, geurah pamajikan sama tadi ka aing titah ngasaan. Cenah kolak di tempat teh elap. Dak oplok aing teh di eta diasaan teh usan asin. Tanu kieu mah kadaangan aing ge hayang ka dieu keur menta. Cicing, lain jeung emak lain jeung pamajikan urang ieu mah meuli ku sorangan atuh. Kunaon lain masak ku sorangan kan eta pamajikan. Setek kunaon meuni ulah pan aing teh meureun sarua ngajedog di dieu Dedek. Terus misah. Atuh paduli teh misah oge. Dalin misahna jauh. Di barang boleh ku sorangan. Janela teh pernah oge. Emak lain hakanan Kalau menang koret teh Dedek ka dieu keur menta. lain hakanan kolot ieu mah. Astagfirullahaladzim. Ieu udah mau beuki kalau temual dengeunah pait. Teu pamajikan teh salakina koret. Kumaha atuh aing teh buka jeung naon geura. Kahayang aing teh atuh cih aing teh da kolot sorangan. Mere-mere saeutik banget teuing aing teh.